Ari mana kunaon wage sia teh? Ayo acereda-aceredan cenah teh. Lain bakat tungeun naon euy. Kumaha? Eta baut uing beuheung ngalogoran. Mitembeyan urang teh silaturahmi deui. Oh silaturahmi deui. Iya, sareng warga masyarakat RW 07. Kapan kamari jadi tuh nya tepang? Nya di Pak RW na eta mah. Di Pak RW na. Ayeuna mah di Papa Adang. Sa? Padang. Lain seuri maneh teh nu hajat cenah teh. Oh maneh mah. Oh ngaran Adang. Itu Bapak Saibul Hajat eta teh Bapak Adang aya di Payun, aya di Payun. Nya misi aya di payun oge atuh gentos ulah Adang. Naon? Oyik mah. Buku aya di mana-mana Padang mah. Nah, Bapak Adang aya di mana-mana. Ih, aya di mana-mana. Urang ek dahar ka dieu aya Padang, ya Padang. Mane mah kana dahareun wae. Bapak Adang, Ibuna Bu Dewi. Hah? Ai mana naon dewa? Dadang nyantem dikatanya gue. Bapak Adang. Ibuna Bedewi. Hai hai. Pan kadangnya ku Mang Wage ge bieu cenah Mang Wage ibuna teh Bedewi. Tah kieu ieu. Bapak Adang, istrina teh Ibu Dewi. Atuh ulah disakalikeun mi Bedewi. Ibu Dewi. Mohon dari keluarga besar Jawa. Dari Jawa. Dari Magelang. Ibu Dewi piye kabare? Apik. Apik. Wis ngene sinjing nong nang. Ya mah kemana wae. Jadi kan tadi oge Bapak RW memberikan pakai bahasa nasional. Bahasa nasional. Ai urang mah urang Sunda. Ngomong Sunda. Tapi oge aya kan dari Brebes harus pakai bahasa Jawa. Sa Jawa Kan beda-beda identiknanya. beda-beda identik bahasana teh. Wage apa? Nya apalah tuh. Oh, Indonesia mah kaya dengan budayanya, bahasa. Kaya dengan budaya bahasana ge geuleuh dipoto lah. Aduh si eta. Kata Harry Potter yang dipakai Tingali kanan gayana gerak. Tingali Gusti nu agung. Mane mah biwir juga karpet masjid sia manu heeh. Galinya Meni cangkel eta motor 2 jam. Alhamdulillah tim kameramen ieu teh. Ieu teh ti majalah kadang. Geuning apa? Apa? Ieu teh tim majalah. Di majalah Jadi urang teh kikian teh rek diasupkeun kana majalah. diasupkeun kana majalah moal asup kana majalah. Oh, diekspos Diekspos di majalah. di majalah. Majalah mana? Majalah Bringka. Bringka naon? Bringka ditu, bringka dieu. Ari Kitu ge mun aya nu ngonang. lain dia masalah kan tadi seni budaya. Seni budaya. Jadi namanya teh aya laguna kan Mojang Priangan. Mojang Eta teh Priangan. Di Parahyangan. Yes. Nembongkeun ka orang Brebes, ka orang Bekasi, oke ka orang Sunda, eta teh Mojang Priangan nya. Mojang Priangan eta teh usus kesenian seni Sunda. Tah gitu. Kan di dia aya orang Bekasi, Orang Bekasi. aya orang Betawi oge aya Jakarta. Aya Oke, apa bahasa Jakarta? Ieu nya apalah tuh. Bisanya an? Bahasa Jakarta mah ocit bisa yang apa mode Betawi. Heeh. Lobana teh tungtungna. Oh, identikna jeung bahasana teh gitu. Contoh. Contohna mau kemana aneh. Bete Jakarta. Bete Jakarta naon? Maneh ngene. Oh, jadi ku nya eta mah. Tapi lamun kan di Sunda bedanya. Beda. Ai Sunda kumaha Sunda? Ah, Sunda. ai Sunda mah ku Oh, Sunda mah ku nya. Contoh. Eueuh ceuk. Geneuk banget. Ece nyeseh geneuk leungeun. Keuyeupna leuleuh paceceuh. Kapan ku Eta ti Sunda. di Sunda. Tak kan aya orang Magelang, Magelang. aya orang Jawa identik jeung naon? Jeung atuh. Nah, make apal Kapan ngaran oge ti Jawa mah beda-beda. Oh, beda-beda. Si ibu nu beda teh. Oh, Lamun Ibu Dewi nya Dewi. di dia Dewi. Nya. Di tim lain Dewi. Naon? Dowo. Oh, jadi kuo. Ibu Dowo. Bener eta teh huntu di Jawa kuo. Iya bener. Ai maneh huntu meni nolol gitu.
mana mah sekali sebutan atuh teu Da bae. sia mah kaciri. Mane mah batu mah urun barang dahar, mane barang dahar sorangan sia mah. Geus dibere baso tadi itu. Sieu teh netelakeun. Naon? Batur mah atuh beunghar-beunghar ku bana ieu mah beunghar-beunghar ku huntu atuh ya. Lah, Hayang. hayang naon? Untuk. Ya lo. Jadi Jawa mah kuo. Kuo. Contoh nangaran kumaha tah? Ngaran Suparjo. Parjo, Marwono. Marwono, Sumpeno. Sumpeno. Kapan kuo? Ojo, KBOG kuo. Kuo. Ojo, Ojo. Marwoto. Marwoto. Oh, benernya. Bapak Abi Omo. Almarhum presiden urang nuka dua oge-nya jeung nuka hiji sami. Soekarno. Soeharto, Soeharto. Bener kuo-nya. Kuo. Berarti lamun wage di dieu di Jawa jadi naon? Wogo. Kuo. Bapak Adang. Mun di dieu lamun di Jawa jadi Odong. Sete ka tukang baso wae odong atuh sete atuh. Kapan kuo? odong teh mun hiji saya teh mun dua mah beda. Naon? Odong-odong. Bapak Wawan lamun di Jawa. Wowon. Wawon. Bapak Budi. Bodoh. Ai mana? Mana teh Bapak Babinsa sia teh? Belet bodoh. Lain tadi mah cek wagelin Bapak Babinsa. Babi naon? Badminton. Oke, badminton mana teh hayu badminton. Bapak Budi eta teh bapak keamanan sia teh. Oh, dari dia Bapak Budi. Mun di Jawa Bodoh. Matak cicing lagi di dieu. tah rakana Bapak Adang. Lah, Aa Yayat lamun di Jawa jadi nyang koyot. Oke lo. Kapan kuo jadi yayat nang koyot. mana mah ka mana wae sia teh. Nah, kemana udah penting mah aing mah tungtungna. Hendrik. Hondrok. Untuk telonok ke Malaysia. Penyanyi ya si cantik ya. Masangan ada ya. Yanti. Tah. Yonto. Lamun Sade. Sodo. Ocit. Ocod. Aing juga merek eupan wae. Wayana kapan kuo? Cing rek nanya. Nanya naon mana? Bahasa Jawana manuk piit. Nyamaran manuk poot. Kuo we. Cangkurileung. Cangkorolong. Kacamata. Kacamata. Anis. Onos. Tanya. Samurai. Hah? Manuk samurai. Samoro lah. Samurai, samoro. Manuk naon teh? Cid anu Anu bodas. bodas. Manuk kuntul. Ah. Nah saya teh eureun atuh teh tadi sumanget mana 45. Ayo waktu manuk teh tadi mana eureun heula. Kaharep saya teh. Eta Pak Adang saya teh. Era mana teh? Nyangke heula mana? Cicing heula mana teh? Naon saya teh daun. Cedok. Oh, eta teh daun nu. Anu nyuruhkeun. Udah sia nyurungkeun wae aing. Man juga nu heueuh wae. Bahasa Jawana manuk piit, Nya manuk poot, cangkurileung, congkorolong, anis, onos, titiran. totoron. Tah lamun manuk bodas geuning manuk kuntul. Tuluikeun saya teh wage. Mung erah oci dia teh loba barudak. Bejakeun saya teh bejakeun. Bahasa Jawa na manuk nu bieu. Bahasa Jawa na manuk kuntul mah manuk bango. Aing mikir. Tina bener aya. Sudah Tina, tadi soledat aing. Tapi alhamdulillah ieu mah kanggo orang Jawa we nya. Orang Utamina Jawa. kanggo orang Brebes. Ya masih ada di sini ya. Udah pulang sebagian tadi ada juga di sini banyak ya. Oh ada di sini nya. Neng Yanti kalau Neng Yanti karesan ayeuna teh bade ngado kanggo Dede anu parantos di sepitan. Keula mang wage teh bingung tadi teh. Bingung naon atuh? Barang datang ka dieu eueuh nu ngaku. Nah, Cek mang wage teh saha nu boga hajat teh teu apal. Ceking kang tumaros abit di payun. Kang ceking teh tumaros dupi teh saung naon? Ieu teh nu hajat. Oh. Dirias ku Melsa. Anu gaduh hajatna saha? Cabi teh nanyakeun abit teh. Mun teu salamanya tadi teh. Odong-odong. Bapak Adang seteh. Oh, Bapak Odong. Bapak Adang. Bapak Adang. Bapak Adang itu di nararaga naon? Bapak Adang dari sepitan deui. Atuh cek uing teh beuki buntet. Lain Bapak Adang nu di sepitan tapi putrana Saha jenenganana? De Ajril Ilham.
Azril Ilham. Ilham. Duh, Gusti eta ngaran ya Allah. Ilham. Ai Ilham teh sarua jeung panginten eta teh model urang aing ngadua geuning. Bener. Kenging ilham ti Allah. Dah eta. Pituduh eta teh. Sarua ya ge meureun pituduh kanggo ibu bapana. Tah supaya gitu. ngadidik. Piwaranga didik murang kali. Bener. Cinta na ka Rasulullah, cinta na ka Allah kudu cinta deh ka murang kali. Tah eta intina mah tugasna ibu ramana aya ngadidikna kanggo kapayunanya. Nanya. Tah gitu urang ayeuna hiburanna. Hiburan karasan. Karasan Neng Yanti siap kanggo hiburannya. Yanti. Neng aya lagu naon? Mohon manawi kanggo kasadayana nyangakeun. Nyangakeun Neng. Kalau Khusus. kesan ayah lagu Sampurasun Sampurasun. Sampurasun. Urang sangakeun wae nyangakeun dina tembangna Sampurasun kanggo ka sadayana ti simkuring sapara kanca nyangakeun dina tembang Sampurasun.
Sunda